tihang tihang baru karena geran mana aing mah sabal ka mana mah jahil Pak siapa Pak kumaha si orang mah jahil Pak bareto kan urang sakelas di SMKI kan tapi bareto mah sieun teh naik tapi mah naik di kosan ke sare ya Pak hudang-hudang naon sih Pak kumaha tah suku urang di chat ku si ieu dia gara-gara mana urang rek nabeul nih kagak bisa urang sok bayangkeun rek nabeul hese ieu di talian pada satu kana rispan ieu teh urang mau panggil di siapa udah siapa ribu sehingga pasang sara oh Pak pemajikan anak hari mana sarua jam berapa dua kali sarua dua kali DM udah merajuk aduh ya Allah Kading, kamu hidupnya sudah tidak punya harapan. Kita berdua masih punya harapan. tidak saya aku mah ya begitulah bukannya marah Karena ini Ji, naona ukuran yang dicat sih kayak gitu. ulah pada yang malah yang dicek Dinaon? kapanasan ya mah coba ting bleaching jadi we murudul karena namang sarena syukur lah mun karena ring mah di rumah sakit kabeh mah ya palingnya dibawa ke puadasan paling oge Pak naon pastinya eta mah ulah nyarioskeun kitu ieu kabeh teh teh panturan kitu lah kitu tadi mana kumaha mana tadi dahar beuteuy tapi bau tongeret apaan potenya keur dihakan ku tongeret mantap nah ieu teh kedahakan ku tongeret ulah dihakan jadi bau tongeret semua sok kitu wae cara batur aing ngojay teh di kolam renang ya mau ngojay di sepiteng sih Pak pikir teh ada suban teh eta Pak parong teh keur disaatan lain di saat eta mah waduh nyaho aing mah mantap na sakola da sia mah zaman SMKI ke sakola teh batur mah asup ka kelas naon ieu cenah itu teh tempur udah oh ya sok oh yang mikiran heula dadahan heula dadahan dah sok para teh lah tuh sok para teh lah kabeh syukur ya gitu mah tadi Bu ya yang mukanya di tukang aya ibu-ibu nyanak kurang kali umur 4 tahun sepuluh cerita di foto jeung si Sule 10 Bu budak teh mau ka aing teh kieu saha hari ini urus diciwit eta budak budak teh mung alim cenah mama ditaking sebaik cenah urus cenah eta inumna hayang dipoto meureun tapi era kan teh budak nu dikorban atau mah budak sampai geus dipoto melong gitu pas balik ya dulu ya saha udah umur 4 tahun tapi budak naon-naon aja Ya, ai jelema kan di foto jeung Kang Sule wajar kan? bener Udah beunghar. Penyanyi terkenal. Bang. Nya beungeut kasep lah. Nya. Tapi yang di foto kemarin nonton bonana. ieu mah teh eta nu tadi di Pararoto nya nu tadi di Pararoto jeung uing hapus di ayeuna sila ieu mah teh ulah gitu ha lain kenal lain orang ka dieu sabar gara-gara sia awas sia teh jadi ulah disalahkeun sia teh ieu nu ngomong nangis ieu cicing deh Nyebut tahun siap. Dedi Nyebut tahun siap. Dedi Nyebut tahun siap. Dedi Nyebut tahun siap. Dedi Sing tarik siap. Dedi Sing tarik siap. Sebut sing tarik. Sebut sing tarik. Sebut sing tarik. Sing tarik siap. Dedi Dedi sia teh maksud nama apa Dedi teh sanes teh sopan jadi Dedi teh isi makan bahasa Inggrisnya lumayan jadi maksud Dedi teh father bapak Aduh. ya itu kan ya Dedi gitu jadi gua paing jadi lain teh sopan eta teh jadi itu sanes putenya sanes kesopan ka maneh bukan teh sopan nama ka manehna sia teh ka anjeun nu rere gitu dia oge jago apa bahasa Inggris masuk. oh coba saya bahasa Inggris nah hiji cesan Wan tuh bahasa Inggris dua Wawan nah coba ayeuna lamun misalkan jam 1
1 o'clock. Oh. Jam 2 2 o'clock. Jam 3 3 o'clock. Jam rusak ya, matahari bersinar, sunlight, bulan bersinar, moonlight, air mancur, muncrat. Itu bahasa Inggris halus gitu. Wah, kayak kabinet anyar maneh cocok bang. Jadi menteri. Wah, akhirnya apa rek pidato bahasa Inggris. So, Ladies and gentlemen, teh sekolah yakin aing. Udah ajar ladies and gentlemen, eta. Terus saya hilang. Siapa? tidak gak? Ya bener, gak. Mana yang pakai? Waduh, salahnya halus seragam. Anu harus ladies and gentlemen. Apa lah tuh orang? Ada kabeja. Lamun nyala launan saya kan nyari-nyarinya aja. Pendang. Kita jadi seperti itu sempurna. Oh sama tuh lagi beda. Oh itu sama tuh aku tinggal di sama tuh. Kayak gini dia namanya sama tuh aku mah. Ya mau coba neo ipis. Nasi suka main kau beli halus. Ya mas apa tuh dan mau dipakai 3 poin salawat pak. Apa kayak orang poe sarasa arek masuk ke bumi halus. Siap. Dan coba ada bahasa Inggris atau bahasa Cina. Halus. Oh. Ladies and gentlemen, good night. Ladies and gentlemen, gadis ngagorong permen. On the article. Yes, well, ladies and gentlemen, good night. I want to talk to Paul Ong. Itu. Asal mau mana mau bawa deunya? Iya, mau bisa. Habis ya mah Pak jauh Pak. Artinya bahasa Cina jago sih. Ah, sok. Cina bahasa Cina. Artikel mana ya? Ini xiao dong si xiao lai. Wargi-wargi sadaya nu aya di ieu patempatan. Ini miao ho sing tu hu bai ya. Milu jeung tepang sareng sim kuring sule. Si xiao lai tau hu tau si tao. Oke, dina patempatan ieu urang sadayana urang bahagia. Ini xiao lah, si xiao mah. Ini tau le tau hu, si xiao le tau si tao le si. Ini xiao le. Tau ji la, ini xiao le tao la. Ini mai yo dai ji de tao la. Ini tau ji la, si xiao le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi bisa teh. Ongko bisa mana Urang emang. patempatan mah kayaknya serius. Aduh. Apa lu bener atuh dah. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gua halus. Seniman teh supaya terus manggung di Jakarta. Gagal ham. Ibu-ibu tuh lawat di itu. Tuh itu kan tak ketemu. Ibu, disapa Pak. Di tukang ya. disapa. Lamun disapa teh bahasa Sunda ya bahasa sejen. Urang teh kudu rajin Noel kadulur. Oh, nah dulu. Oh, bener. Kudu rajin Noel kadulur. Noel kadulur. Hirup teh kudu silih toel. Sini toel. Bahasa Indonesia. Oh, kudu silih toel. Oh, nah mana sih? Wah, toel. Sopan sih. Iya, kita toel gitu. Ada ka dulu. Nah, ini teu ngaku dulur ka sia. Masih bungonya aku dulu. Ngomongnya aku dulu. Atuh. Toel atuh. Sudah apa-apa kan dia sama dia. Kan dia atuh. Neng atuh toel atuh. Toel atuh dulu. Jadi genep. Jadi genep. Kan Mbak, jadi genep saya jadi mana boga klub futsal. Perjelas dulu siapa? Nah, toel dulu. Atuh. Tong main kieu wae aku mana teh. Neng, Aduh. kasih nih. Ya, teu naon saya itu. Sahana mina. Ya, amun kenalan aja awewe, ulah langsung ngalepanon, rasakeun heula ku hate. Mari ka dieu. Oh. Neng, Mohon
teh Kanaya. aduh kanaya ari kanaya teh urang mana Urang Tasikmalaya. oh urang Tasikmalaya ulah Iris, biasanya pampanangan. di atas neng kumaha neng Disun atuh panangan abdi. Kalau yang digandong, iya neng. enggak dong Coba. neng nah yang makanya neng Beber, eta mah beber. Kelek. oh tadi pantesan sia sekarang mah liwir mah dia Oh, gitu dah. Mau pakai minyak harum. Kemana sana kenalan aja. Hah? Si Neng kumaha? nah tadi nama rek geus berdebar itu Oh langsung kan sakit hati sama si Neng. Lip sync langsung. A minor. Lip sync. capek lah Oh ya. Oke. Oh. Ini lain pentil putanya. Dia Isabella Aramis jeung hangat kene. kain gorengan siapa gorengan oke lo pun bala-bala mana amis ya teh dia Isabella Bukan gusai. Mana dahar naon tadi? Padahal perasaan tadi mana dahar sudah cepit. Dia Isabella lambang Oh, lambang cinta. Oke. Kumaha Dia Isabella lambang Oh, lambangnya. Lang. Ayo kali itu kumaha? lambang cinta yang lada. Oke. Di Lara akhirnya. tepi sakurana Terus ada yang berbeda ada apa sih awalnya di soal? Kita ulang. oh mana yang minta lipsi Oh iya benar. Dia Isabella lambang cinta yang lara terpisah kerana adat yang berbeda. Cintaku gugur bersama dan kau yang dengan kayaknya senian sih. gitu langsung daun-daun kahitut Kekeringan haluan hidupku terpisah dengan Isabella, tapi aku terpaksa demi cintaku Isabella. Iya benar. Semoga dibuka Andainya kau setia, oh Isabella, dia Isabella, lambang cinta yang lara
Saya keluar saya keluar sih ngaganggu ke acara mana alasan tadi nggak setuju saha mana Jadi Mulyadi hirup kene kasurupan lo kurus mau kasurupan kudu bungkulekan saha mana hah pasti maunya Pak, dia teh lain rek dimasas kasurupan kalau dipencetan ditanya nu leres bisi kalau ngaganggu saha ieu cing nyarios saha ieu Karuhun oh karuhun mana Karuhun kana kaluhun Mas abi diri Ya. Aya kabogoh maneh nu hayang balik deui. saha Pak Oh iya, hayang balik ka mantan. Siapa sih? gue